Alhamdulillah ku kersaning dat Maha Kuasa dina siang ieu aya rezeki sangu sewaktu makan siang ruwel dahnya hayangna ngeunah dahar hayangna nikmat teh lain kuloba dahareun anu alus hiji ku sehatna jasmani jeung sehatna rohani. Saha anu ngarasakeunana teh nyaeta rasa di mana cenah ayana rasa teh rasa mah ayana Mr. X moal anu nyaho angin jalma-jalma anu berilmu ahli solihin eta karek nyaho rasa anu sabenerna tah aya oge cirina ngeunah teh ku ayana sehat jasmani sehat rohani di antarana ieu sehat careham tah eta nu cirina nandakeun ngeunahna dahareun teh ku ayana carehamna cager sehat puntuna letahna biwirna seret tenggorokan ka dieu kana bibir eta anu proses nganyatakeun ngeunahna ceuk rasa tak ai rasa teh di mana ayana tadi Mr. X rasa mah angin anu nyaho mah nyata jalma-jalma anu ahli ilmu tah ceuk ahli ilmu mah eta rasa teh datullah sifat Allah sifat wujud Allah eta datullah eta rasa teh gitu nya model suku nyeri kakadek atawa teu tajong dalin suku anu ngarasakeun nama suku mangan pelantaraun ku rasa anu ngarasakeun nyerina tadahareun oge nya ieu nikmatna dahar teh ku ayana dibere sehatna huntu careham biwir letah sarta warta geus ka jero mah eueuh dahareun nu mewah eueuh dahareun anu kumaha-kumaha asup wae narima wae sarjana nu pait oge kana jero beuteung mah da rasa anu ngarasakeun mah tah kudu dimumule rasa teh nyaeta sifat wujudat Allah urang kudu sadar nikmatna ti Allah eta teh tah kabeneran baraya atau dulur tah ieu deungeunana lauk ieu anak jaer anu ngandung protein tinggi tetep da dahar mah kudu anu ngandung protein tah ieu golesom tah ieu jaer tah ieu anak nila tah daharna ieu jajuan daun sampeu tah ieu sanguna sanguliwat tah ieu sanguliwat tah ieu kuduaan ngaliwat tiap poe tah ieu sambal goang tomat make cikur tah ieu mudah-mudahan ieu dahar ngajadikeun berkah ngajadikeun ibadah kadatna nu maha suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqna wa qina adab. Benar, alhamdulillah syukur kali itu. Alhamdulillah, amin.